kapamuliaan santri ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan di mana coba kemuliaan santri hebatna lamun ente neuleuh make mata ieu doang sapira santri lah tama kos bebek tama kos kitu mah sapira santri tapi deuleuh make mata ieu percis kos wali perjalanan wali di santri emang gua nyana di imah berangkat ke pondok pesantren ninggalkeun kampung halaman ninggalkeun bapa jeung emak ninggalkeun dulur ninggalkeun rekan ninggalkeun berbagai karesep maya di lembur sasalaman abdi malah deuk pesantren mejek cicing di pondok pesantren melesat jana ti imah ninggalkeun indung bapa kampung halaman tempat kelahiran babaturan rekan ndetolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep tapi nyana deuk ka Allah cet cicing di pondok pesantren tanya naon nu kumaneh kuari dituju apakah ijazah boro-boronya anak kiai gitu bukan ijazah naon atuh Allah awalan dek jadi wali nyantri heula salamullah Kangjeng Nabi kantos nyarios dina setiap aburan onta 40 adalah onta bintu labun kula dipisah-pisah onta tina hitunganana lantaran baheula ku embung-embung na ngazakat dipisah-pisah onta nu ieu 20 nu ieu 10 nu itu 30 teu dihijikeun sehingga atuh teu ngazakat lantaran dihitungna ja nu kandang ieu mah 20 ke nu kandang nu itu 10 kandang itu sabaraha henteu dihijikeun lain kitu bogana sabaraha hijikeun kabeh mun aya 40 wajib zakat manatoha saha jelema nu mikeun zakat tujuanana hayang boga ganjaran falahu ajruha jelas bakal diganjar jelema nu nahan zakat bunga zakat tetep bae sebagai tugas pemerintah nyana kudu nyokot secara paksa bahkan sebahagian hartana ieu merupakan suatu azmahakan wajib min azmati rabbina dina kepemerintahan khalifah ieu kudu dilakukan seperti kieu di urang mah nu utar atur soal zakat urang mah soal paharaman bae yane pajak mau dikeraskeun gobe kudu mayar adapun zakat mah nu ngurusan sakalina aya nu ngurusan zakat fitrah pengembalianana teu jelas jang nyana jeung nyararana bae fakir miskin mangan zakat darja diumpan hungkul teu dikenakeun ka fakir miskin ayo jubang ke di akhirat bakal ka rumah eta mui anu diberatkeun di negara jang ngutak ngatik urusan tentang zakat di antarana nyana teu berdaya engke di akhirat coba deleukeun kumaha coba nyana salam ge ka malaikat moal dijawab kajen ku kumaha la yahilu li ahli Muhammadin ta'ala ke keluarga Kangjeng Nabi Muhammad syai'un min zakat met oge ulah teu meunang jeung teu sah mikeun zakat ka keluarga Kangjeng lantaran zakat mah adalah kokotor rereged teu pantes anu suci nu murni nu bersih diregedan ku urusan dunia komo meunang tina zakat rawahu Ahmad wa Abu Daud al-manal ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa ijmal al-imamu tawi imam menua buhulan pirang-pirang kang genteni ing imam ya khudunaiku pada ngaralap ya imam lan nuab kabeh zakat dal mawashi ing zakat pirang-pirang ingon-ingon kohron kalawan maksa liman manaha saking ongkang nyegah yang manha ing zakat amun teu daekeun ngazakat meunang dicokot zakat naon bae ge ku kakawasaan imam maka imam meunang maksa nyokot sakumaha jelema nu boga hutang geus jatuh tempo Zaid boga hutang ka Ki Umar pada tanggal Januari tanggal 1 ieu hendeuk mayar kemudian tanggal 1 teu daek mayar bae
tagih ternyata derek bayar cokot naon wae menang. Misalnya dirinya aya televisi cokot motor, cokot ayu masih keneh aya mah ternyata kurang keneh pamajikan anak cokot. Aduh, tuh kobul bae nya nama. Geus teu beres mah giliran salah kobul. Wa zamut tabakun aleh lanu tawi iki lah iki kaulikum mutabak aleh. Nawahal maliku maka lamun nganiatan haing zakatul mawasyu sabahal maliku engkang ngamilike inda akhdil imam ing dalam nalika ngalebay imam laha gadue zakat sakotaan hul wujub maka logoran saking malik opo kewajiban ketika dicokot secara paksa ku imam kemudian nyana niat jadi berarti kutibalahul ajulan den tulis kadue malik apa ganjaran wal barakatulan keberkahan. Jadi urusan dipaksana adalah eta tugas di pemerintah tugas secara syar'i. Ketika dipaksanya niat atuh geus bae lantis logor kewajiban tur menang ganjaran serta keberkahan. Wa illam yadba ikhtiaran lan sanajan orang ngawekeun ya malika ing zakat jalawan ikhtiar milih-milih akhadha halima min qahran ajadhu lan ngalep ing zakat zaba imam min saking malik lawan bagza ajzaatu maka nyukupi ya wa in akhadha hasarwajin lan lamun ngalap atau akhdhuha atau akhadha wa in akhadha lan lamun ngalap ing zakat zaba imam saking malik kalawan baksa maka nyukupi ya zakatuhu ing malik cukup bawa saqatan hul wujub lan logoran saking malik apa kewajiban wa niyatul imam kafiyatun wa niyatul imam tawi niat imam iku kang nyukupi an niatihi saking niat ya malik niatna imam cukup bae terhadap niat malik wa qad fatahu lajulan temen potu ing malik apa ganjaran nu bogana tedaekeun ngaluarkeun zakat paksalah ku pemerintah nu nganiatan zakatna adalah imam jadi bae cuman ganjaran mente lantaran teu aya karidhoan at-tahlilul labzi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu ma'hu huwa alladhi tuf'alul asya'u kulluha ma'hu wa bihudurihi wa huwa Allah al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqibu ma'a kulli syai'in wal hadiru ma'a kulli syai'in wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qala sallallahu alaihi wasallam anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal wali wal waladi. Caritakeun mapul ma'ah mun urang carita mapul ma'ah carita jurumiah eta mah carita budak nu gagarak asup ka pondok pesantren supaya ulah salah macana ja'al amiru wal jaisha ulah dibaca ja'al amiru wal jaishi besi dibaca ja'al amiru wal jaisu. Jadi kudu aya aturan ja'al amiru wal jaisha stawal ma'u wal khosobata gampang tapi mah carita mapul ma'ah secara isyarah maknawi urang lamun carita zahir mah babari mata urang didelekeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho kadeuleu kadenge aing nyaho jasa kadeuleu sia kicep teh aing nyaho ka kicep sia nu dideuleu ku sia teh makhluk aing mata nangieun aing nu dideuleu ku sia nangieun aing deuleu sia nangieun aing atuh panan urangan
luhur tah mulai tah rada luhuran di kamari nu kamari ge poho aing nyaho kana denge sia ngadenge naon bae aing nyaho sebab jeuli sia teh nu aing ngangieun aing ku aing didengekeunana nu kadengena suara-suara makhluk aing ayuh gerage suara manuk nang aing suara nage menang aing nyuarakeun suara kori nage nangieun aing suarana nangieun aing suara-suara naon bae eta teh suara makhluk nangieun aing ceuli sia bisa ngadenge nangieun aing ceuli sia nage nangieun aing aju mana nu sia daeuh gerage mana nu sia eueuh ambe sia kanyahoan ku aing nyaho kada ambe sia ngeunah jeung teu ngeunahna seungit jeung teu seungitna nu ku sia diambe aing nyaho resep jeung teu resepna nu ku sia ka ambe aing nyaho sebab irung teh nangieun aing bisa ngambe teh ku aing nu diambeuna ge makhluk aing mana nu sia eueuh sok gerak kabeh nah maf'ul ma'ah teh allazi tuf'alul asya'u kulluha sakabeh perkara eta teh ma'ahu bareng jeung allazi teh Allah allati tuf'alul asya'u nu dipigawe seluruh perkara beusi aya nu nyesa sumulkeun ihatohkeun kulluha sakabehna eueuh nu nyesa hiji acan ternyata horeng ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah bahkan wa bihudurihi kalawan hadirna Allah wa huwa allazi ta Allah alqaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngatur kana seluruh awak-awakan dengan naon nu kunyana diusaha. Urang nyaho teh urusan tauhid tapi karasa ka jero jajantung mah hese. Mantara kuari dikonsentrasikeun. Awak urang tatadina eueuh roh heula dijieun. Sesuai jeung waktu nu ku Gusti Allah ditimbulkeun ka dunya. Roh diasupkeun mulailah wujud urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunna Allah kuari gurak-gerakna urang salila urang aya di alam mulki alam nasut urang gerak nang ngagerakeun Allah urang cicing nang ngicikeun Allah dengan kata panjangna Allah te al-muharriku wal musakkin nu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun dengan kata simpelna al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat nu ngurusan kana sakabeh awak bima kasabat kana naon nu diusahakeun ku awak nu dikasab ku awak kicep urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah dege urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah anu ngurus ambe urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allah lengkah urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allah diuk urang kasab urang ngaranna eta aya Allah keluar kabeh horenganan ma'ahu bareng jeung Gusti Allah dirinci ku urang ari urang nu mantak bisa diuk teh make naon make tanaga ai tanaga nu saha nu Allah ai urang lempang make naon make tanaga jeung kakuatan ai tanaga jeung kakuatan nu saha nu Allah urang bisa maca Quran ai eta maca Quran make naon make bibir ari eta anu maca ngamacakeunana bisa maca makharijul huruf na make naon make pikiran ai pikiran teh nu saha nu Allah
ay akal nusaha nu Allah urang osok ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin berarti urang teh nyaho sadar bahwa eta teh kapan nu Allah kabeh ge nu Allah kabeh ai nu urangna nu mana eueuh nah ketika aya nu diaku ku urang ieu teh mata aing sing hade ieu teh ceuli aing etalah hijab antara urang jeung Allah ketika urang ditanya make tauhid ai eta mata nu saha nu Allah kiceupna nang ngagerakeun sa nang ngagerakeun Allah peureumna nang sa nang ngagerakeun Allah disehatkeun ku Allah digeringkeun ku Allah isuk pageto mungkin bae anu dibutakeun nang Allah anu dicagerkeun deui ku saha ku Allah berarti mutlak nu Allah kuari teh urang diaku ieu mata aing beuh kuari jadi kos kieu ngaku eta mata aing hijab di dinyalah antara jauhna urang jeung Gusti Allah waduh kiai ai kitu berarti teu meunang diaku teu meunang kumaha mun urang kuari ngomong kieu bae ieu mata Allah gering meunang teu kumaha sia bae tah mah heulanan hese tah nek gaji hakikat teh hese sebab urang mah disyariat ge can anggeus eta mah percis ongkos santri jeung kiai nu kukula didongengkeun ti heula teh aya kiai kadatangan tamu aju neangan jang nyuguhan ka sisi ka gigir aya kotok jago dipencit gitu kan disuguhkeun santri nang sapoe dua poe ieu neangan kotok aya nu bebeja dipencit cenah ku kiai oh ku kiai dipencit aju bebeja ka kiai pencit kotok ablah tupan sia geus diurukan ku aing kotok teh eta teh teu meunang di aku janu Allah jadi aing memencit teh mencit atuh boga Allah bae geus ulah kumaha nya kabeh nu Allah sing yakin ka muridna kos kitu sing yakin eta teh nu Allah teu meunang di aku benar menang 2 poe mbeki ai dipencit mbeki ai dipencit wow pesta jada jeung santri wow nyate segala rupa kiai leugit embe manggening be Garut waduh embe Wanaraja geus tulak cangkeng kiai saha ieu nu maling embe aing saha anu laporan saha santri wah panggil santri siap mencit embe mama ulah sok di aku mama eta teh nu Allah kula teh apan ilmu teh ti mama kabeh ge cenah nu Allah lah pokona mah teh di aku ku kula ge pencit bae ku kaya aing mah nu Allah ge ulah gede-gede teuing we sadar kiai aing salah ngadidik ka murid teh teu beunang salah ngadidik hakikat teu beunang di baka syariat waya syariat bae tungtungna pada takos kitu acak-acakan ai keur nyareat ulah sok dibawa ka hakikat atuh murid mah santri can datang ka hakikat ai kiai geus hahakikatan atuh sakitu ge deres gan embe henteu anana dipencit jeuh teh eta wayah syariat didik syariat bae ulah sok totorekatan kela mun geus naek ka torekat jangan ge sadar aing teh keur aya dina naon kitu ngaran dina kolom torekat aing teh keur aya di koridor torekat jadi lamun keur syariat di bahasaan torekat atau asup ka jeung kumaha ge ketika nyana geus suluk di torekat kuari ngabahasakeun hakikat atau memang eukeurna pas kumaha budak SD kuari dibere pelajaran SD pas kuari naik kuari SMP dibere pelajaran SMP pas kuari naik SMA dibere pelajaran SMA atuh pas kuari mah budak SD di pagahan I love you. Waduh, udah SD atuh balik sekolah geus jarah bahasa Inggris. Good morning say. Yey. Budak SD geus nyaur good afternoon say. Waduh. Kabletun I love you pan budak SD teu pantes nyebut I love you. Ya Allah, ya Rabbi eta lawan teh akur teh kos kitu teh eta. SD mah SD bae ini Budi. Ini Kakak Budi. Ini Bapak Budi. Ini Bapak Kolot Budi. Nah, eta pas lagi gadege keur hayang seuri ongko. Ja keur aing mah baheula keur SD ja teu kitu.
atuh geus bae di bogahan itu naon ngaranna nulis 1 2 3 4 datang ke 10 11 12 beres. Kali-kali ada hiji kali hiji, 2 kali 2 terus, hiji kali hiji terus, kali-kali ada hiji 2 terus. Jadi kayak kurang dihafalkeun. Terus bukuna ge bisa diturunkeun buku kelas 2 ke kelas hiji, buku kelas 3 ke kelas 2. Kuari mah teu bisa. Kuari mah jadi campur bisnisna terlalu tinggi. Geus pohara jasa. Geus dek dididik pinter kumaha tuh? Dia pinter ge imah kuari mah pinter-minteran. Nah kembali deui ku urang kuari ulah salah ngadidik waktu urang syariat baik. Naik di golongan thariqah baik. Naik ke hakikat baik. Nu mantak urang ngaji kuari kan kelasna kelas hakikat. Jadi lamun keur ngaji kelas hakikat didengekeun ku jelema anu memang ieu nyana bersyariat cara urang. Ngan teu sadar bahwa ieu keur pendidikan hakikat. Contona lamun urang dek ibadah ka Gusti Allah kudu boga kayakinan anu penuh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Ulah sok milu-milu urusan Gusti Allah, urusan rizki, urusan Allah. Geus urang lamun milu utar atur urusan rizki, misalna urang tani, misalna urang dagang, jelema pang goblok-goblok. Jelema nu dek ibadah ka Gusti Allah tapi jana ngawarung boloon bin tolol bin goblok bin oplok. Teu percaya ka Gusti Allah. Jelema dek ibadah ka Gusti Allah tapi jana jadi pemerintahan. Eta mah tolol bin goblok bin oplok bin sabodos ya. Jelema dek ibadah ka Gusti Allah tani tolol. Jelema dek ibadah ka Gusti Allah make jeung aya hurupan harapan toma bolon. Kunaon memang ibadah ka Gusti Allah ulasan rezeki Allah nu ngatur. Kuari kadenge tah ku lurah ku camat bae teh mah kiai ekstrim amat. Kadenge kudu ngawarung boga ruko. Kiai ulah diajian teh mah kos kitu mah bolon teh mah kiai. Ngablon-blon kan ka kiai. Nu tani gitu kene. Kan ceramah ge blon kitu bae. Jelema ayeuna mah dek ibadah ka Gusti Allah atuh nyaramahan batur puguhnya na ge caramahan keuneun. Tapi nyaramahan ka batur percis tabakos lilin ayeuna na dibeulem batur kacaangan. Kan goblok eta jelema nu kos kitu teh. Tolol eta jelema kos kitu. Oplok eta jelema. Pancagian eta mah kiai kos kitu makomna ieu keur makom hakikat. Balik deui ka makom syariat atuh tenang deui budak. Ibadah ka Allah tepan kudu make tanaga itanaga tepan kudu dahar atuh teh nganjang dahar sia ngawarung atuh kuli-kuli aya hese mah maling ge masalah kabablasan teuing sama kabablas tah jadi kabakom sama kom mantak ieu nu diajina teh naon guari tah eta tah kos kitu tah ieu teh keun lain makom syariat ieu mah keur makom hakikat kelasna bangsa kelas Habib Rozak ieu mah. Watuh heuy mah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah. Boh. Anu lamun teu boga rokok marah teh ieu mah Pak. Aduh, ieu mah hakikat mikung teh pokos kitu. Aduh, tadi sabakom. Dia urang keur carita makom syariat, syariat. Keur makom tarekat. Ieu mah keur makom teh makom hakikat. Lamun urang nyaritakeun makom hakikat luar biasa Kangjeng Nabi Ibrahim behiji. Kangjeng Nabi Ibrahim teh geus diasupkeun kana ketepel dek dialungkeun kana seuneu. Perintahan Raja Namrud. Kumaha Kangjeng Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Eta babacana. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nyukupan ka kaula Gusti Allah. Anu puang bagus-bagus dah jadi wawakil bagus ya nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Jol malaikat Jibril. Ibrahim, maneh teh dek diketepel dek dibalangkeun ka seuneu. Ala kahajatun? Ayo cepet. Boga apa kabutuhan teh dek dilaporkeun ka Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Butuh ka anjeun mah henteu hiji we ka Gusti Allah adapun ka Gusti Allah teu kudu make anjeun nyingkir maneh Jibril nyingkir ka ditu ulah kadeukeun aing deh cek balik jadi perhalamat awas henteu badak dilaporkeun da kudu dilaporkeun memeh aing dijieun ku Gusti Allah geus cahoon bahwa aing dek dibeulem cenah paeh di jero seuneu di dinya ajal aing
waduh cek malaikat Jibril kakarak manggih jelema model kos kieu dek ditupan urang mah atuh kuari kakarak dibaring ku saeutik bae ge waduh mana hansip minta tuh lu gurawa ka hansip sebab naon makomna urang makom syariat jadi urang makomna makom syariat perlu syariat hansip ka dieu keun hansip di tangga ada yang ngabangan naon itu ngaping aing tuh ka hansip we butuh komo ka abri malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi Ibrahim geus henteu dipaelu eta ngaranna hakikat tuturkeun ku maneh kos kitu ku sia tah urang makom syariat taju nuturkeun Kangjeng Nabi Ibrahim coba ge misalna bae urang ayeuna teh dibaringkus dah kumaha Allah bae paeh di dinya sia Kangjeng makom syariat urang tinggali Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika Kangjeng Nabi Musa berangkat di imah Kangjeng Nabi Syuaib di Yordan. Kemudian manehanana kamadian eta teh melalui Gunung Tursina. Wah, nu geus ka ditu mah kabayang Gunung Tursina teh. Ya Allah, nu encan ka ditu mah paling ngabayangkeun Gunung Santri. Di luhur aya tukang saong geus sakitu. Dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam pamajikan teh. Mangkaning pamajikan teh eukeureuneun. Kemudian tengah peting poek mongkleng buta rata eueuh bintang eueuh nanaon sinar bulan teu aya poek teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Musa teh ieu deuk ngalanjutkeun perjalanan teu nyaho jalan mesti ka mana ieu teh jalan teh ku urang bisa dibayangkeun nu geus ka ditu mah bisa ngabayangkeun wah liweuh teh jalan teh nyai katingali ku Kangjeng Nabi Musa cahaya di Gunung Tursina. Ketika eta nyambung jeung Kangjeng Nabi Musa. Kumaha nyambungna? Kebutuhan Kangjeng Nabi Musa hiji Allah. Kuari aya tanda ti Gusti Allah sinar. Nu sinar eta teh teu bisa kadeuleu ku sasahaja lain ku mata kadeleuna. Ku golbi, ku sirri, ku maknawi. Atuh sanajan babarengan jeung pamajikan teu heuleu. Babarengan misalnya jeung Haji Habib Rojak atuh beuki poek. Bagi poek wal kadala iya mah kadala aku Kangjeng Nabi Musa hungkul sinar teh luar biasa kumaha drastis spontanitas Kangjeng Nabi Musa saat eta hiji nu dibutuhkeun Allah pamajikan nu sakitu dipake ka cintana ditinggalkeun aya harta nu dibawa buntelan ditinggalkeun henteu butuh kana naon kumaha eta cek Kangjeng Nabi Musa inni anastuna ya ahli umkusu cicing maneh di dieu ini anastunal kaulah leuleuh cahaya pamajikanana geus teu bisa ngomong ku kumaha pan ieu abdi dibabawa teu bisa teu kadeuleu pamajikan teu kadeuleu buntelan teu kadeuleu segala rupa geus teu ngurusan naon golbu teh ngan ka Gusti Allah we hungkul narabas lempang ka mana nuju cahaya. Andai kata didinya teh aya batut moal karasa batu kaliek. Andai kata didinya teh aya orai moal karasa orai diliek. Andai kata didinya teh aya jurang moal karasa. Lantaran ieu nyambung hakikat gelbu Kangjeng Nabi Musa jeung cahaya nu aya di Gunung Tursina. Hiber Kangjeng Nabi Musa. Ulah dibayangkeun leumpang cara urang kotrek deui datang. Beuh komo ka Gunung Santri. Bisa turun deui. Bisa turun deui urang deuk ka sumur 7 bareng yang Haji Pudoli moal datang sebab naon kakarak datang ke pertengahan di SMS acara direngkas betung terjadi naon eta berat ka acara berat ka dunia berat ka mangsa makhluk moal datang ka Gusti Allah urang ge urang kuari tuturkeun Kangjeng Nabi Musa ketika urang ka Gusti Allah ulah aya nu berat tanu mantak ieu deuk guguru hakikat hese teh melalui torekat ninggalkeun etana andai kata keur ngawarung eureun sia ngawarungna andai kata manehanna keur tani eureun sia tanina andai kata manehna keur di organisasi kaluar sia ti organisasina andai kata nyana keur babarengan di satu kelompok kaluar sia di kelompok eta maneh teh keur magahan ngaji di yayasan belum yayasanana sia teh keur jeung santri teh ngawurukan atuh lamun berat ka santri berarti teh leuwih berat ka santri mah ninggalkeun Allah tinggalkeun santri pan berat eta kos kitu
nu matak guru nama aya bae saha jelemana kuari nu endek belajar norekat saha jelemana cenah aya di itu nu norekat saha kiai mana kiai anu syaratna kumaha norekat lamun geus anggeus cenah kudu mayo sapi kan cabok sama kiai kos itu manya torekat urusanna jeung sapi manya torekat urusanna jeung cenah make mahar 100 gram mending diabing teh guru torekat kos gitu mah bebaskeun habek ka sumur 7 hubunganana torekat mah justru ndek nyingkar-nyingkarkeun nu kos kitu Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikan jeung buntelan ketika deuk ka Allah ditinggalkeun kabeh teu berat saeutik acak-acan sat hiber ka ditu urang lamun deuk hiber ka Gusti Allah kuari tinggalkeun beusi Habib Rozak boga motor mio tinggalkeun bikeun ka Pudoli bikeun wow cak Habib Rozak daripada tinggalkeun mending nambahan tuh kan hese eta kos kitu tuh urang mah berat ku eta. Nah, ieu teh ya lamun urang geus datang ka innallaha ma'ana wa huwa ma'akum ijid kabeh ka dunya. Urang teh maca shalawat nu kadeuleu Allah, maca zikir nu kadeuleu Allah. Urang salat nu kadeuleu Allah, silaturahim nu kadeuleu Allah. Urang ngariung nu kadeuleu Allah. Urang ngaji nu kadeuleu Allah. Sedengkeun Allah pan ka urang teh nitahulah resep dunia. Hiji bae urang tinggalkeun makhluk cet nyeplos urang ka Khaliq. Nah eta kos kitu teh loba nu bisa lantaran Kangjeng Nabi nurunkeun ilmu ka sahabat. Ti sahabat terutama Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali. Kemudian terus ka Sayyidina Husain, terus ka belah dieuna ka Ja'far Shadiq, terus ka dieuna ka Hasan Basri, terus ka belah dieuna ka para wali-wali sanga. Bisaeun nya mah. Molonyon tina dunya set teu berat teu nanaon anu mantak lamun urang kuari endeu ka Allah kuari merenung saeutik awak coba atuh jasia teh horenganan bareng jeung Allah mun hayang di alam ku Allah ulah resep dunia jasia teh gerak sia gerak Allah cicing sia cicing Allah kicep sia kicep Allah denge sia denge Allah Allah teh babarengan horenganan jeung sia ke encan dicaritakeun bareng teh naonna kitu bae heula kayak kitu mah cenah babarengan jeung Allah aing teh Allah teh eta pelbeloon deui bae pan eta kaji hakikat teh hese ge keheulanan kitu bae heulan bisa jadi marikung ieu murid dia hese lah badak bari hiburan bae mah bari hiburan lain bantrak-bantrak memang kumaha kitu ngan supaya kaharti tah kade atuh aya Allahan mah sedengkeun Allah teh nitapan Allah mah maha sagala-galana bener ku Allah dihayukeun salah ku Allah dihayukeun ja Allah mah pangeran lamun bener bae mah atuh Allah teh lain pangeran lamun salah bae Allah lain pangahayukeun boro-borona naon kafir bae ge ku Allah dirizkian bae disehatan bae kumaha kahayang urang ye kusi Allah teh pangeran na awak sia teh horeng dideleukeun didengekeun ku Gusti Allah jeung dikanyahokeun nah bejana cak Kangjeng Nabi lamun hayang ka Gusti Allah deukeut tinggalkeunlah bebendu Allah di antarana dunya nah kuari aing deuk nanya ka sia awak urang sorangan tah tengah peuting nu dipake ka resep kusian naon coba cincin kuari keur usim cincin dia cincin sia resep nah nu dipake ka resep kusia teh cincin tu kusia kan diteudeun berarti kan nu mantak diteudeun ge sia resep eta lah hijab antara sia jeung Allah coba kuari bikeun ka babaturan sia ke di mana hayang cokot deui aduh teu daci kos kitu mah ngaranna nitip tamat bikeunan ku sia cincin sia ayo lamun sia bener cinta ka Gusti Allah ulah kahalangan ku cincin naon hartina cincin Gusti Allah mah maha sagala-galana engke di akhirat sia di sorga loh cincin nang di mingguan mah lah sapira nang di mingguan teu puguh ngaranna virus lain teh ngaranna teh kucubung lain sia mangan resep nyai-nyayanana doang ditipu sia ku nyai-nyayan anu leulempangan di jerona poho ka Allah tuh digulak sia teh kapan katipu ku nu leulempangan di jero cincin kau bolon sia bikin ka batur berani henteu urang mikeun cincin tah aing mah deuk ka Allah teu butuh cincin malah menta pan lainnya eutikan cincin menta cincin sia mah ngajauhan ka Gusti Allah
eta cincin naon deui nu sia dipake ka resep eta teh hijab salian Allah mun sia resep ka salian Allah berarti eta teh hijab antara sia jeung Gusti Allah sakitu bae masih ngaji ka Irak ka Baghdad ka Iran masih ka Turki ka Yaman masih ngaji ka Maroko masih ngaji ka Yordan masih ngaji ka mamana ge guru tarekat mah jak kitu-kitu keneh ti Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin moal jauh kajian teh ngaran tarekat beda-beda misalnya tarekat Tijaniyah, tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, tarekat Utsmaniyah, Ghazaliyah, intina mah ngabersihkeun kahayang nafsu jeung hawa menuju Gusti Allah. Sok dakur bae. Kuari naon nu dipake ka resep Gusti? Nu dipake ka resep motor. Bikin. Jual bae nya meuli nu anyar. Ieu keur carita ente osok ngomong mana sih guru torekat mana aing hayang jasa norekat ulah nanyakeun guru lah siana siap ente ketika guru torekat mere aturan kos kitu endek teh moal ja guru torekat sepanjang masa aya bae ye law anal mukmin ala kullati jabalin andai kata seorang mukmin di luhur gunung di puncak gunung laqayyadallahu lahu aliman yuallimu niscaya Allah bakal nurunkeun guruna nu bakal ngawurukan kanyana sesuai jeung kahayangna. Guru amil diayakeun, guru alfiah diayakeun, guru mantek diayakeun, guru tafsir diayakeun, ente endek norekat guruna pasti aya kajeun kuku mage endek henteu. Endek. Siap henteu secara tadi muncak guru teh maneh naon pagawean ngawarung eureun ngawarungna. Lah kiai ulah sok aju kitu ceukna. Tuh kan, sian endek teu. Lamun endek atuh guruna aya. Coba ki muslim benda kerep cicing bae di luhur Gunung Cermai. 1 tahun 2 tahun torojol we. Kan susah dipidayatullah. Norojol sorangan mere ilmu. Lantaran nyaan endekna. Ai urang endek mah kege aya guruna masyaallah teh nyaho ungkuk ini mah Habib Rojak ini guru tarekat ceukna iya mana mobil yang ada gini nama saya katanya udah di situ jangan cinta dunia biar Habib aja pan belum sama Habib jihi ulah sambarangan aya bae guru tarekat wah pokoknya kajian orang boro-boro cicing di Nurame, cicing di luhur gunung, endek datang pasti. Ya guru torekat banyak nama hihiberan atuh. Emang da cara orang kudu dipapageun make mobil asal mobil nu jore embungeun, emang gitu. Ya, kaji podoli coba undang ka Serang papageun make losbak daekeun moal. Moal mantek moal bogaeun maksudna. Ih, sia masuk aju kitu bae. Tuh ai guru tarekat batu dari gitu emang ku bagus geura ti heula bae ka ditu engke ge datang ka ditu atuh nya nama teh kudu dipapageun neuk naik naon kumaha hanyana teh mah urusan jana lantaran ieu dunia di mata ahli thariqah ahli hakikat tugas jadi leutik sebab geus dibere ilmu poe ka Mekah salengkah ya atuh komo di dieu ka Banten ya teh setengah lengkah tah tuh setengah napas geus datang ka Banten nah iya endek apa ente endek cina kiai siapa boro-boro endek norekat ngaji mingguan gitu menang ngabesan asa ngabesan bepere tuh kan boro-boro endek norekat betapa muliana santri ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan di mana coba kemuliaan santri hebatna lamun ente neuleuh make mata ieu doang sapira santri lah tah kos bebek tah kos kitu mah sapira santri tapi deuleuh make mata ieu percis kos wali perjalanan wali di santri emang gua nyana di imah berangkat ke pondok pesantren ninggalkeun kampung halaman ninggalkeun bapa jeung emak ninggalkeun dulur ninggalkeun rekan ninggalkeun berbagai karesep maya di lembur sasalaman abdi malah deuk pesantren we cicing di pondok pesantren melesat dana ti imah ninggalkeun indung bapa kampung halaman tempat kelahiran babaturan rekan ndetolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep tapi nyana deuk ka Allah cicing di pondok pesantren tanya naon nu kumaneh kuari dituju apakah ijazah boro-boronya na kiai da gitu bukan ijazah naon atuh Allah awalan deuk jadi wali nyantri heula
Mantap tuh bisa deh jadi wali kudu cicing di universitas. Mual bisa. Sekolah segala mual bisa jauh. Sebab naon deuleu Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ketika ningali golbuna naro cahaya Gusti Allah pamajikan babawaan harta banda dan lain sebagainya geus teu diinget-inget plak teu inget danaon hiji be Allah Masya Allah pohara jasa panata tetakan Kangjeng Nabi Musa lewat sisi Gunung Tursina didinya kan jeung pamajikanana saatnya ho jalan kaler kidul mana tengah peting anu luar biasa dahaga lantaran keur hamil didieu kan teu nyaho di mana aya cai gersang anu luar biasa aya wahyu ti Gusti Allah cek wahyu seakan-akan aya perintah ketikeun suku kaluhur batu diketikeun tek muncar cai mantap kami kadinya kamari waduh geus nginum cai eta Haji Podolinya mandi yang nginum didinya eta kan urang lamun ngadenger riwayat gitu eta awal perjalanan eta kan wah urangnya hoti Kangjeng Nabi Suhaib datang kadinya nu mantak neangan sejarah na isi cai naon horeng cai eta saat jeung pamajikanana memeh ini anastunaro geus aya di lembah eta di belah ditu geus kadeuleu Gunung Tursina ngan jauh kene diketik cai na hiji tamah lain cai anu diketrok teh lain eta mah cai ngetik suku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tek keluar lantaran dahaga nu luar biasa lempang ti ditu di bumi Kangjeng Nabi Suhaib kadinya didinya nginum cai na kuari kajen ku herang na luar biasa jengeunah luar biasa kami didinya marandi aju ngala wudu ai mandi jeung wuduna mangansak itu popotoanana nu kebal Haji Pendi mah komo datang ka leungit eta HP leungit pohara jasa Masya Allah nah iyalah ngan gitu karena sumber cai meunang ngetik suku Kangjeng Nabi sampean Kangjeng Nabi Musa alaihis sama si kene menyatu ta jeung pamajikan masih kene dedehnya dibawa ku Kangjeng Nabi Musa berangkat terus ka arah Yordan ka arah eta naon ngaran Palestina didinya aya ini anastunaro kakarak eta teh keur meujeuhna karab keur meujeuhna baik keur meujeuhna teu puguh ka mana mistina ieu teh jeung jalan ka mana aya dina riweuh aya dina sempit aya dina keur kesulitan. Nah saat etalah Allah mere keyakinan ka Kangjeng Nabi Musa nu mantak tara aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed tara aya jelema diangkat jadi solihin di luhur spring bed tetep bae kudu masyarakat heula contoh Kangjeng Nabi Ibrahim contoh Kangjeng Nabi Musa katingali cahaya keyakinanana saat baik wal karab Kangjeng Nabi Ibrahim katingali luhurna keyakinan ketika dek dibalangkeun Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kadeuleu keyakinanana deukeut jeung Gusti Allah ketika keur aya dina karab buat baik tidinya kakarak timbul keyakinan atuh nu mantak lamun kiai asup ka Golkar moal jadi solihin acan ganti bae ngaranna Haji Solihin kudu puasa kudu keur masakot hayang nempo keyakinan seseorang kudu keur dicarekan ku pamajikan mantak lamun boga pamajikan tilok daek nyarekan tambah carekan atuh aing carekan aing ieu lantaran happy bae mah jeung pamajikan kan teu nyaho urang sabarna teu nyaho sabarna pamajikan hayang anu dicokoteun hayang anu dicokoteun hayang diusapan malah tilok anggeus pan ngusapan ge kaburu nyaho-nyahonyana nyaho ieu nu hayang eta kan moal beres sama kos itu mah tapi ketika pamajikan nyarekan anu urang tadarru ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi hidup aja sebatang kara pamajikan anu sakitu diparende diberehan bae ge horeng galak lah ku abdi lah geus sabodog deuk dikagusikeun bae tah mulai cek Gusti Allah hadza wali iyalah wali aing sia mah asal geus dicarekan bae ka aing kan jieu teh kos kitu nah mantak ge cek abah teh mah Assalamualaikum salam sia aya naon ieu kula laporan ieu ka abah aya naon majikan kula galak jasa bagus
Jiban bagus. Pokoknya moga pemajikan galak eta geus resep maju. Cak abah teh kos kitu. Ji kiai buku di bebeja ge maksudna ganti. Ulah. Hook pemajikan galak teh ieu teh ngamajukeun. Maju coba sia kajen kumaha ge. Sebab sia lamun hayang dunia pemajikan cicing bae pan sia engke hees bae. Taik itu mah pemajikan galak. Ka. Pugu teu boga beas, hees bae, ngejodog bae. Tuh kan itu. Mencari, jadi salah kata mencari, pan sia gara-gara pemajikan galak, pan mencari, bener ente? Oh sih, ngan gitu ke mencari ke kapaksa. Itu kayaknya ibadah. Kurang lamun pemajikan happy baik kan dikekepan baik kurang, tapi lamun nyana ngejebris, tual baik. Enggak saya mending ka Allah baik tahajud urang. Allah, malaikat kenyahuan, no, berarti siapa tahajudnya kudu dicarikan pemajikan. Seperti kos gitu secara zahir mah tapi aya rahasia Allah. Tak eueuh jelema anu jadi wali ke resep ka pamajikan, resep ka anak, resep ka dunia, resep ka macam-macam moal aya. Nah ieu keur carita narjamahkeun innallaha mana datang ka kumaha pandangan hate urang babarengan urang jeung Gusti Allah. Lamun masih kahalangan ku babarengan jeung cincin, babarengan jeung pakaian, babarengan jeung mio. Allah kahalangan ku eta, masih keneh panjang keneh. Wallahu a'lam bissawab.